Baturan urang ieu arek meresan pagawean ayang sembeb jeung ngabersihan pagawean ayang sembeb jeung dapur pokona jeung sajabana nya ulah bosen-bosen nya nya. Aduh teh si ece meuni loba di tengah baturan teh atuh lila meureunnan heueuh lain kitu pokona baturan urang ngaras semangat heueuh teu. Tadi ge urang teh saeutik-saeutik aya mantuan ayang sembeb gawe tadi dieu teh terus we ku urang teh disapukeun tempat pagaweanana heueuh da lantaran naon ngarareus teh ngararebul teh geunah ditincakna ge geus cara repel urut sija barang daang tadi teh heueuh reme biasa katincakan geuninganan. Da boga budak oge kudu digong lamun teu digong mah teu hideng eta si kuil manila teh ampun. Hayo we ngagong capek bibir mending ku soranganna gawean puguh-puguh we tanaga urangnya irada irit meureunnan heueuh kan baelah si teteh masina ngasuh we sija aya nu ngasuh geus alhamdulillah da karasa geuninganannya ku urang lamun beberes teu eueuh nu ngasuh sija teh riweuh encan sok nangkel kana bitis murili teh yang dipapangku hayang nenen mah wah sagala rupa geuningan budak teh kaop ningali indung ngaringkang tapi lamun indung ngagoler mah ke mainanna nu ngaringkang. Mainanna nu ngayap kitu ka dieu ari indung ngagoler mah kumaha lamun mainanna nu ngagoler indung teh kudu cicing nu nunguan kitu tah ai budak teh nya sok rese matak lamun aya gawe mun arek barang gawe teh keugeuh we kudu ngasuh heula sija teh. Ngarajongjon tadi dege nya tadi teh urang teh aya we nyarita ari ieu pagawean geus rek beres deui heueuh biasa geuninganan nya ibu-ibu masuk lebah bibirna. Tadi ge geus beres sasapuna nya geus beres ngelap kacana kompor segala rupa ning dilap-lap geus beres tah tuluy ena teh gegero heueuh di dieu teh wayahna we caina ge saeutik diirit-irit ieu teh menang nane-nane teh tadi teh tara aneh lamun cai leutik teh berarti halodo na geus lila ieu teh geus leuwih ti sabulan halodo di urang teh eueuh hujan matakan ieu teh beungeut oge menikeun asa harurik cokor oge meuni kita bontengan geuninganan ongko di hembodi tapi asa banget harurikna teh Gusti aing mah teu geunah geuning halodo teh kana soca geuninganannya ke kebulna oge aduh sareuk-seuk geuning tetempoan teh tapi bae ngeras sugana atuh kemanya aya hujan jadi atuh nyebor-nyebor karunya geuning nu tatani oge nu rek pepelakan oge karunya geuninganan eueuh hujan heueuh da bakat cai manusa mah nya cenah aya hujan wae eueuh halodo pi omongeun ayo we diomong eueuh hujan aya halodo wae ngomong nah ari jelema da bakat nya jelema masok kitu geuning dibere hujan hayang halodo dibere halodo hayang hujan heueuh pokona mah intina mah hujan hayang halodo hayang heueuh teh mudah-mudahan kahareupna teh bisa aya hujan jadi nyalalebor kanu eta pepelakan karunya tadi dege geus beres deui ngepel di luar beres tah ayeuna teh kapagawean ayang sembeb tadi dege di handapna kudu diempel nya nya kembali tong diganggu ayang sembeb tong sina ingkah kedai antepkeun sina fokus nya gawe antepkeun tong sok diganggu teuing lah ayeuna bagian ka dapureun heueuh da geuning dapur oge keukeuh we kudu diempel ieu teh geus beurang ngepelna oge lah aing sebenarnya mah ieu teh geus laleuseuh tapi da kumaha deui kudu diempel lamun teu diempel teu geuna.